lebar, merang-merang gimana gitu. Seperti perempuan Aja cerang bae eta jalma. Yosia. Di mata aing lagi-lagi nubuk ya. Jadi botak. Kenalkan, aku Mariam, aku dari Jakarta. Aku kesini mau cari Mas Tabroni. Kim. Turku mah dia aing hing. Mak, punten mak. Iya bener pojok rangda. Aing mau ga. Ku aing mau ga kalangan mereka. Desya tadi goyangnya kurang pulen. Kira-kira acak lagi sama nikah. Puas! Oleh! Puas! Oleh! Top, sandalnya luculan dah. Aku naik naik. Ini dia, bukan besok aja. Ya Allah, lindungi Baim ya Allah. Ya Allah, lindungi Iwi ya Allah. Dan kieu pagawean berak coba acan kudu aja ongkos berak ujur pagawean cuman di Jakarta di bae deh wa ini mau ku masukkan dan kieu Hai Bu Iro, lagi ngapain? hai ketika reka mana deh Itu mau beli sesuatu buat buka puasa. Kok sekarang jarang kelihatan sih Bu Iro? Habis dari mana aja sih? bare tuh masuk ke Jakarta baku mah deh Bu Iro, kalau ke Jakarta lagi, aku ikut dong. ku mah deh ke Jakarta milu Sekarang Mas Tabroni jarang kerja Bu Iro. Aku pengen ikut kerja. Sekarang nggak ada pemasukan untuk uang belanja. Ikut dong. kalau guys kayak ima kan pengabaran kali tua ke pemajikan maksudnya kayak ayah kan pengabaran kasih ya wak ya guys gitu baik Ya udah deh Bu Iro, aku mau ke warung dulu. ya guys ya Loh, yuk gua bagi sembako sesorangan. Lusu yuk mah yakin. Ih, yakin cocok Surkim. Kita bantuan Surkim. Doh. Duit eueuh. Pagawean eueuh. Bebene eueuh. Lanjung yuk. Hey, Kim. Da geus kanyahoan, pasti sia di dieu, geus. Hey. Lamun bae. Lik. Gonci saha? Aya naon? Sia keur ngalamunkeun naon sih? Ngalamunkeun sapi nu teu liwat-liwat. Lain yang mah buka duit, tek bada. Kamu bebene teu boga. Malulun kandi yo. Kandu lik. Nah, yo kebetulan. Iya ya tugas yang urang. Iya tugas di Pamong. Aya nu rek ngabagikeun sembako ka dayu urang. Jeung RT urang, berarti nu tanggung jawab ngabagikeunna urang duaan. Kabar lik. Aing keur teu boga duit. Urang mah siap aing sebagai pemuda nu berbakat paling depan yang lulumpatan. Berbakat. Nah, kayak ieu mek lomba deh. Ieu mah suruh ngabagikeun sembako Surkim. Holik angge nyaho. Da sia matak leuwih pinter ti aing. Geus gandeng. Yo, ayeuna sia tugasna nyatet anu jompo, nu yatim. Pokona mah nu payus ben jang dibagikeun sembakona.
Kayak mau jomponya. Siamanya tatan cawenenya. Aing mah nerima lik. Pembagian yang tidak adil bagi pemuda yang berbakat. Sukim cek sasi saha, cawene nu payus diberi sembako. Ilok payus, anu halerang diberi sembako. Sok sa aku sia dicaretetan. Hei, Arisya mikir tante. Oh sih, cawene sanu pantas diberi sembako. Geus lah, barang ting kumaha cek sia, nu penting mah tepat. Siap. Lebona datang nih rasi sembakona. Cenah mah ke peuting, mana ge teh sia ka bener nya tetana. Ulek dipilihan nu payus cek sia bae. Cawene nya. Tenang lik. Nu bagan nu kieu mah cawene mah tak bawa ieu. Kek cawene mah ti aing. Gampang dipecingan kabeh ke jang meuli baju bada. Kumaha cek sia bae geus lah. Dah heula. Aya bayar jaki mah bagi pemuda yang berbakat mah. Buah kedong dong, buah rambutan. Lumayan dong, jang lebaran. Wasek. Ih, gimana Bu Ira? Udah ada kabar? Ih, belum. Ih, gimana sih Bu Ira? Kok belum ada kabar manggil aku sih Bu Ira? Kerundingan heula panjang sia. Kayak gampang ai. Iya ngabaran maksudnya tadi telepon wa. Ya udah deh beneran ya Bu Iro. Nanti kalau udah ada kabar dari sana nanti dikabarin. Pasti. Ngomong-ngomong Bu Iro sudah nyiapin buka puasa? Enggak saing mah, wayaki mah geus siap. Rereksak enggak sih, karidahana bae. Wow, sama apa Bu Iro? Papai tempe. Hah? Pais tempe? Apa itu pais tempe? Hati-hati Bu, waktu itu juga apa deh namanya sih itu nyari jamur, padahal itu jamur beracun. Jamurnya dimasak. Terus ulah ngomongkeun batur. Oke, puasana batal. Udahlah, aku yang ngomong, Wiro juga ikut-ikutan dengerin. Sama lah, sama-sama dosa. Apalagi Bu Iro tadi ikut ketawa. Atuh daeng mah kagugu, ujug-ujug ibu cenah anu karacunan. Kada denai teu milih nyatu. Itu ya kejoketan. Gua dengan nama. Kejoketan bedahana. Ayo dipanggil Bu Iro, aku gak bisa manggilnya kayak gimana. Kadima, kamek meuli ya. Kadia kamek meuli. Masih deh, Mak. Ma, aku beli 4.000 nih. Makasih, Mak. Wow, banyak banget. Ini Bu Iro. Buat nanti buka puasa. Buat Mas Tabroni. Bu, rumahnya Cik Iwi kayaknya tertutup. Apa Cik Iwi nggak ada di rumah? Belum tadi isuk. Wah cenah ngalikan hambar dari Jakarta. Bu Iro, kalau Bu Iro percaya nggak sih Cik Iwi ke rumah saudaranya? Kalau aku sih enggak. Seetik sih. Kadang bener. Kadang baliknya sampai peting yang laki. Nah, itu. Hati-hati loh Bu Iro, punya tetangga kayak gitu. Nanti karmanya nular. Ulah sok gitu. Siapa ngarebut mata broni di ewena, eta goreng tah hade. Bu Iro, kalau di kampung nggak ada yang bagi-bagi sembako gitu kayak di Jakarta gitu, maksudnya bagi-bagi sembako gitu kalau bulan Ramadan. Arang mah di dia mah, entah cenah ngadengin nang kerek aya. Masa sih Bu? Aku kebagian nggak ya? Aduh, Mas Tabroni jarang kerja sekarang mah. Berasku mau habis. Mas Tabroni gak punya uang.
Pan tadi solidnya tetang tadi ya. Mas Olip? Kita catat gitu. Iya Bu, tapi kalau ke rumahku enggak ya. Tapi nggak apa-apa deh. Pasti Ayang Olip inget sama aku. Pasti diambilin yang spesial buat aku. Ngomong-ngomong deh Mas ya sih. Gak apa-apa Bu, udah deh aku mau pulang dulu ya. Ini mau dibawa nih buat Mas Tabroni. Pada jalan becek. Taliris. Jalan becek, tempan. Kim, aku mah cicing bae. Kasambatnya. Kita akan sabra deui sina. Maka ada 2 deui tah keblok dia bae. Heunya tere meureun aing mah make kekuatan petir. Dia teuing cek make kekuatan petir ke, cek make kekuatan angin ke. Yang penting aing mah kari hiji deui. Doh, sama tere ujur sih geuning make kekuatan naon sih? Nyangga saing ana mah ngaku kekalahan kasih ho. Ye, ayeuna sia berhubung sia eleh, pan ieu kardus nu di aing hiji deui. Ku sia kasih Maryam kenal. Ku mah mana suruh ku aing. Sia sieun bisi padu hulu jeung kita broni. Doh, geus gandeng. Geus ketan nu 2, bahan jantirkeun heuh. Siap. Geus cing ah tadi aing mah kajen ikhlas kami katampanan sia mindah kai. Geus aing teh lah. Ganas Ciki daw. sadit deh. Doh, ieu catetan ngaguru jeung bendungan sadap. Sila tadi ngawedang. We. Oi, dia. Ya naon sih? We, aya wedang deh. Duh, udang. Kan warkop dah. Duh, pira wedang? Bari ieu aing sakalian nganterkeun sembako jeung sia. Sembako teh di duda kayaknya. Angger Di saha? di pamarentah ieu teh. Ih, Pamarentah bukan burenta. Beusu. Jadi ternyata. oke. Wih, sia di jelema aja. Isdah ya sih gini. Sebutna nilai isdali. Bisa tak kapan neliti duda? Teti saha? Siapa ingat kan udah baik gini. Ya teh ti pamarentah. Eta bantuan jandai urang. Maksudnya khusus Ramadan gitu. Atuh iya, jang khusus Ramadan. Iya, menang bantuan dari urang teh. Gimana nggak bagi kenis ya? Iya. Apa kepercayakeuna eta. Manis asem. Mak lebih bahagia dibagikan ke si Nur. Iya bae, inget nah kadia. Padakan lagi kita halik. Biang tidudak kayak apa ti pemerintah kayak atuh jenteng pira derma kain dari mau gitu. Eta karejang sahabat ieu di zona nih. Iya kali dua deui berarti jang si Rodia, jang si Ro. Kita aing kasih heula ami bari sakalian ngawedang. Deui soba rada dek. Naon? Nebe. Agus, kau dipanggil kan? Iya nanti ya. Tenang gerak. Naon deui ya? Iya nyati Sumedang. Yakin nu kamari ieu. Eta di Sumedang. Sumedang. Si Sumada apa? Gitu pengen gue. Amat teh yang leuwih can wedang na dan kikur abdi na asa kelat shelles mah. Satu pengen be oh, jangan sorangan oh. Abdi kira kan eta. Oh. Ali, iya sih non besi. Biasa, ada beas, minyak, sarimi, kecap, kopi pan.
Hi. Ya iya nali. Nah, kan kerja kabeh, kardus. Beresina ka dieu. Eta kabeh ge ngahiji pan jero. Gera da ieu mah ieu nalik gera ye. Buntelan. Jelo eta ya ieu na. Kali sari nasi. Ngaguru aya kopi sarimi kecap, aya naon pohon tetek bengek. Kusianya. Sarimina. Henteu tadi kayak di kabeh. Atuh mustahil mah sarimi di abus yang jero kenderok. Eta jilo. Abang sih mah ditilap ya kecepatan nage. Yakin we tadi mah di dieu aya kabeh, yakin ieu mah kesalahan. Geus sok dibarukan. Ceng kali dah di sini tuh. Awan naonan saholik awan sarimian ieu. Jujur lu sepura-pura hi kari jujur. Sia butuh jangka wadangnya di peuting ngagaranggam eta es usukna eng ungut sungut. Eta jila. Dileukeun onan-onan. Noleng nang sarimiin di sarimi. Oh cangkang-cangkangna acan. Siluman mie ayam. Ah, mayan. Kadang sarimi bisa meli kota jang si Malika. Skuter. Wah, solid. Halo, Lik. Naon? Kim, tadi sia. Aing mah butuh kepastian. Oh, siap. Aing ka daw. Halo, guys. Tah, si baju guna mau datang. Pasti ini si lasun. Baik nanyakan sarimi. Aduh, gak suat dia mah. Atuh geus blekok abus ka dieu. Baik kan jantang bae dia. Sok ka dia menjadi tiang listrik ka janteng. Jentul-jentul. Surkim. Eta semua kok ngejanterkeun deh. Siap, Bos. Pesanan geus diantarkeun. Sampai ke tangan si Mariam dengan aman. Solik. Dingin ku sia diantarkeun ka si Mariam. Ku masih sia ku kitab. Tah Brodi. Cemen. Pakai be awak gagah keren. Sieur ku aki-aki ge. Oh, saya kudu berterima kasih ka aing. Lamun aing saya bayar ku Tabroni. Pokokna saya kudu berterima kasih ka aing sebagai pemuda anu berbakat. Yo, ayeuna tah hara sembako tadi buka ku sia, eusina nambah. Pada biasa li. Sarimi, kopi jeung beas. Ayeuna tah hara dicek ku sia dibuka. Kan sering nulik. Lo kenal olahraga Pak di jalan? Tahu, sia tek janter ngider kana cawene panggeugelisna jeung pangherangna ieu. Hilik, masuk itu. Bodoh amat. Hilik, ulah gitu lik. Kulik ampun. Hiang, Surkim. Siapa sarimina tadi? Samunikeun nya. Jaga wadang. Tajang kuma. Di kampung lik. Wi ampun wi. Yakin ke sia tadi demo teh ku jama-jama anu teu kaduman sarimina sembakona. Cenah sia sahabat aing. Keun sia mah teu dipecat tina golongan pemuda berbakat. Iya sih pira sarimi be sama ampun. Geng ujung. Ampun. Iya bungkus sarimi, iya bungkus jeung sarimi. Nyamunikeun sarimi. Nyamunikeun mah naon ke? Cenah mah baturan. Yakin nu sajana ge pasti areueuh. Karena dikeun eta sarimina nu sajana pan jenuh. Ku aing dijual ka warung.
Yakin, pokoknya mah siapa kudu tanggung jawab. Kayak lamun tanggung jawab, gue laporkan ke desa siang korupsi. Ulah Lik, udah lapor Lik. Naon dapur ke naon nih yuk. Ribut. Naon? Hita Lik. Ulah itu yang dilapor kun tas sok jeung siwi. Can terke kawin gesek pipinuhan. Geuning sih, emang karayaan jo ka dieu. Iya sih. Hi, lemot teh kan rugi ya. Duit nangge behak pakai milik kota jauh si Malika. Oh dia tuh ini sama kawan dan ujur juga belum beradit baik. Nah, yo kebetulan. Iya ya tugas yang urang. Yo cengkena iya tipe. Aduh kater. Nah, itu ada siala matak lebih pinter. Kat, ya sisa cawen ninu. Kat lah. Action. Action. Oke, Asia.